mentek aya baheula hiji jelema ulama waliun min auliyaillah Bahlul. Ki Bahlul teh kiai bahkan wali geus moal diangkat jadi wali lamun teu pinter manya Allah ngangkat walina bodoh moal bisa jelema eueuh bae eueuh jelema anu bodoh diangkat jadi wali Allah moal pasti pinter. Setiap wali pasti alim, teu setiap alim wali. Setiap rasul pasti nabi, teu setiap nabi pasti rasul. Henteu. Umum khusus bitlak. Nah, aya raja baheula pamajikanana ngalahirkeun anakna awewe, sedangkeun raja hayang boga anakna lalaki. Sebab harapan raja teh di mana aing pae aya nu ngagantian ieu tahta ieu kursi besi ku batur geus boga harapan teh lalaki anak teh ai borosot cewek awewe duh cek raja ngalamun sapoe dua poe geus saminggu teu kaluar-luar raja ditaranya ku kabehan seputar istana kunaon tuan raja sedih asana ieu mah sedih ka bawa paeh emang kunaon harapan putus sebab du diharapkeun boga anak teh lalaki jang penerus kerajaan tapi ternyata awewe aing mah puyang bingung akhirna kan di kerajaan teh neangan saha nu bisa nganasehatan dinasehatan ku biduan-biduan raja teh supaya bunga ternyata teu bisa dinasehatan ku bangsa pelawak-pelawak tetep eureun mah pusing deui bae dinasehatan bangsa ku kiai-kiai partai lah jagiana teh kiai kos kitu ieu teu aing mah jagiana teh teu kahibur dinasehatan ku kiai pamarentah kerajaan janyana gobar kerajaan di kerajaan teh kiai sarualah jakeuna teu kahibur aing teu kahibur kabeladiana makin sedih makin kuru raja makin sedih makin kuru musyawarah di dinya teh kumaha ieu tuan raja datang ke sedih ku gara-gara anakna awewe coba atuh cak pamajikanna saha nu bisa nganasehatan coba teh angan ayeuna kabejakeun kanu edan teh tadi Bahlul teh kan edan nya edanan Bahlul mah lamun di lembur edanan tapi lamun perang masyaallah gagahna luar biasa Bahlul lamun di lembur mah nya mah edan kadeureuna budak leutik di hareureuyah budak leutik ngiring-ngiring manehanana lalagaan edan bae tapi lamun perang musuh asal ngolebar sikat gagah berarti asli nama henteu edan pan hari ieu mah edan asli edan asli edan dunia edan cewek edan tenggarana edan asli aya kacaritakeun ge aya ge nu edan cenah Bahlul coba sugan bisa nganasehatan pro dan kontra tuh banyak nu edan bisa nganasehatan teu kadang-kadang nyana ngomongna mah lempeng loh nya edan lempeng ngomong ih coba ge tanggap nyana mah lamun ditanggap soal agama lempeng nyana mah tapi lamun soal dunia kerajaan tahta wanita nyana mah edan beneran teu hayang tapi lamun ke cerita syariat cerita agama lempeng nyana mah coba orang bawa ka ditu ayeuna nyana didatangan ku pihak kerajaan begitu di rayu supaya nganasehatan raja emang raja kunaon matak dinasehatan iya jana sedihun boga anak harapan nana lalaki prak awewe haju nyana waritnya sedih nggis dinasehatan ku biduan ku pelawak ku kiai-kiai tetep teka nasehatan sugan maneh mah Bahlul bisa nganasehatan ya kecil nganasehatan kos gitu mah siap tah Bahlul naon kira-kira na kukudangna ikan diajak ka imah raja engke lamun bisa kanasehatan naon hadiahna tah justru aing mah ngaharamkeun hadiah ti raja
lamun sia boga niatan aing ka ditu haju neuk dibere hadiah moal datang aing makan. Tapi lamun bener aing ka ditu tanpa dibere nanaon, bahkan aing nu kudu mere ka raja, embung aing mah dibere ku raja, emang kunaon kaganggu awak aing, kaganggu hati aing. Boh ya siap ka nasihat, siap coba. Tapi siap balu lamun sia bisa nganasehatan raja berarti bener sia jelema. Tapi lamun sia tuh bisa nganasehatan raja setengah jelema sia, ya tuh kumaha engke bae ceuk hayu sepira nganasehatan ieu ya kiai bararisan nganasehatan saudara kabatur mah bener nyana mah pan salah cek si Bahlul aing ngomong bener bae di jelema ieu tungtung mah tukang ceramah kasinggung bae. Tenang lul. Si Bahlul ke istana, Tuan Raja di bejaan aya Bahlul nu edan. Naon ka dieu? Maksudnya supaya ngahibur Tuan Raja. Aing kudu cager ge, henteu kahibur komo kudu edan. Teu kitu Tuan Raja, kadang-kadang nu edan bisa naon gitu nganasehatan, bisa ngabungahkeun, bisa ngahibur. Urang neuleuh di jalan beta, di jalan urang keur naik mobil ya. Nah ieu jeung ieu teh paranti dibawa ku kula ieu teh dua ya, tilu teh jeung hiji deui. Sa mobil teh. Kula mah asal di mobil be nanggap nyana bae. Nyana sebab urang mah pikiran Kang ngaji nyana mah ka Bali. Man nyandek ngaji si ai iraha urang ka Bali, cenah daun sia ka Bali, kolot-kolot goblok. Sekian atuh leuleuh pemandangan tolol tuh coba dek ngaji nyaritakeun Bali pan ieu bener setengah jelema kan, tapi hiburan tak kumaha mah masyaallah aja lamun leuleuh nu edan di jalan teh aya awewe ngora keneh hajut teu make calana nya mah lalaunan cenah mobilna lalaunan dek naon sia teh leuleuh nu edan tapi resep goblok ngaranna lain normal edan kabehan. Nah, itu Tuan Raja ikut gitu, bantu coba kan dia edan. Bawa kupong gawat. Assalamualaikum, cek Bahlul. Dicek Raja, assalamualaikum, bener berarti kan? Edan kan? Waalaikumsalam. Iya Bahlul, mohon cek nanti. Bahlul edan kan? Leuwih teu edan. Naon lu teh edan cak raja-raja keseuri bae nya lu teh edan. Berarti bolona lima raja bolon sia. Tuan Raja. Tuan Raja bejana cenah ayeuna keur pusing bae. Musingan naon? Anak lahir harapan lalaki ternyata cewek, ternyata awewe. Emang bingung bete sesuai jeung harapan. Ulah boga pikiran kerajaan, penting hadiah ti Allah. Hadiah ti Allah ge pokona mah aing mah hayang lalaki, urusan jadi raja jeung henteu teh mah lain masalah, penting lalaki, aing hayang lalaki. Bandingkeun ieu hadiah ti Gusti Allah, anak awewe sehat pinter jeung boga anak lalaki, kos Bahlul edan mending mana? Iya tuh mending anak aing cenah makana cek cenah dipeluk bener oge cek bener siap Bahlul cek teh atuh aing daripada boga anak lalaki kos siap atuh mending anak aing awewe waras makana agak satu ya bener bunga kabuka tah hatenya oge untuk setiap boga anak lalaki bunga orang kos si eta mah atuh ulah-ulah kos si Bahlul urang boga anak kos si ieu atuh puyeng atuh puyeng masalahna urang lamun boga anak 12 nurut kabeh titah ngaji daek titah sekolah daek dagangna untung bae kan ngeunaheun kakolot teu ngalawan komo ka Gusti Allah 12 ge hampang